ari ieu geuningan. Boga incu sabaraha? Boga budak sabaraha? Neng. Neng. Dia penyanyi. Hah? Oh penyanyi air video teh. Hah? Dia pendamping pengantin. Pendamping pengantin gimana? Video di headset. Orang mah. Ayo nama ngeskolot. Ayah, masa laki nanya bisa hudang ya? Ya budak. Iya. Hudang harus dikirin can. Nyetati bala panggelisna nyetati teh. Ayo nama ngeskolot. gelis kan ya, ayo nanya gelis. Mundur Pak. Bersama dengan Bapak ini juga Pak. Dilakukan oleh tim kami. Bersama dulu. Izin boleh dibuka ya, dibuka dulu ya. Dulu. Oke, lihatin semuanya ya. 1, 2, 3. Pokoknya bebas latihan Sayang kawin. Tati. Oh gitu sih. Siap. Bapak gitu. Ayo. Siap no bisa. Mana nya Tati teh? Tati. Tati kamu Tati. Di saluran ke Bapak. Tati di saluran ke Bapak. Mana nya tadi ayah? Tadi nya Tati. Salaki mana? Mana salakina? RW. Kawin ka salemur maneh mah teh. Ayo urang naik dahar. Rugi aing ka undangan teu dahar. We keberangan we. Bapak. Ya. Bapak ini mau foto. Iya pakai nang ya. WO dari WO. Sama Bapak. Di lemur ge make WO hajat ya. Bro. Ya Allah irit-irit teh nu hajat teh. Semuanya jeung hayam sayur. Mana Cio? Aing dahar aja hayam sayur. Teu kabeli daging ya hajat teh. Hah? Hajat make WO dahar jeung hayam sayur aing mah ngerakeun.
Ieu nu nyanguna goreng bieu, kieu nyangu teh di lemur. Ayo bapak di pangkal nyangu. Aing mah goreng. Mana sih teh? Para Urang mau ayam sayur mah lidahan. Kalau nangun urang teh gede seterin letik, mau nyedahar jeung ayam sayur. Ah gitu. Mau nyedahar jeung ayam sayur hajat mah mencit munding. Kunaon di beda-beda, tuna di dia. Atau saya Pak Buah itu Tuna, aing mah ngerakeun hajat jeung ayam sayur. masak. Hajat mah nu penting mah daharna. Ya. Apa? Hati-hati. Oh, sama mama, Pak. Sama lagi. Adio, aing bere duit mah kurang. Ya, nanti. Anjir, oleh majikan. Ya, durang oleh teh ka saya minta dicabut, sumpah. Kan lamun micet ka awewe sejen, cek saya teh bakal buntung. Untuk teman-teman bridesmaid, Cabut, urang teh ke saya untuk teman-teman bridesmaid silakan menuju ke area penampilan. Indonesia kai, ngomong kai. Ngomong gitu kan? Teman-teman bridesmaid, Benar tak? besti-besti dari Benar tak? silakan. Nanti setelah ini kita akan beristirahat sejenak. Udah kayak ngejejet. Bener kan? Kurang di rumah ya? Aduh. Saksi si Babin. Bohong, tuh. Pernah tuh nyebutin bosan yang memajikan? Mate, pernah tuh? Kurang orang hayang diajakan ke karaokean deui. Bener, Pak. Bener. Bohong. Bener kan? Bang Rey, saksinya. Saksina tak? Om Rey. Panggil anak kali Rey. Ini serangan banget ajakan ya. Diajakan ke Bapak. Alhamdulillah. Sabar aku. Itu ke SD panggil Isna suku bersih. Cok make rok sakieu ke SD. Oh, bohong, Pak. Ke SD mah ka saha we. Ayeuna mah teh hayang deui. Ada boga salaki. Di nulang mana ge murang. Babaturan. SD. Pangbagerna ka urang. Cedah cermat Bapak Remahan. Barang aja pinter teh. Budak kayak pinter ayeuna. Pernah cerdas barang. Tah, kan urang anu jeung lalaki deket jeung si Kadus almarhum. Heeh. Awewe deket jeung ieu. Ini Tati. Heeh. Panggelisna sa SD Sukasari. Pareto mah. Pareto. Baheula. Pak, pernah digandong itu aku Bapak. Aya nu nyapetnya hideung. Nah SD atuh. Pernah kerang cedah cermat. Ayo ngacai. Ada orang digandong di situ. Pokoknya Pernah digandong tuh. Termasuk di desa Bangala. Di Bangala aja orang teh cedah cermat. Barang jeung Tati. Musa Bapak. Sama deui.